Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Lijeng sumping, lijeng tepang deui sareng simkuring. Irfan Safrudin dina channelna Da Budak Bager, channelna orang Sunda. Tah sakuma biasa dina video ayeuna orang ngareaction deui nya, ngareaksi orang nonton lalajo video anu viral dina sosial media. Tah ieu aya video ngeunaan gelis-gelis tukang arit. Nah, kumaha cenah tadi. Tapi menak ieu dina Facebook ya geranya orang cobian orang tongtong orang lalajo. Oke, baiklah sebelum lanjut saya mau ngasih informasi tambahan ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel kedua saya bisa dicek di kolom deskripsi di bawah ada link untuk channel Da Budak Bager ngamumule bahasa Sunda, channel kedua dari channel kedua saya. Di situ nanti akan ada materi-materi lanjutan mengenai pembelajaran bahasa Sunda The Series yang sudah ditayangkan di channel ini. Nah, nanti lanjutannya akan masuk ke channel Da Budak Bager ngamumule bahasa Sunda. Ngamumule bahasa Sunda. Mangga silahkan yang belum subscribe, linknya ada di bawah. Oke? Hatur nuhun. Tah ieu tapi videona tina Facebooknya ngan hanjaka si resolusina teh aduh kurang maksimal. Di dia aya bakti sosial dan penelusuran budaya. Fanpage-nya Ceramah Sunda ieu tos rada lami 18 Februari. Aya video nah aya tandaan DKKG dan KPKGS. Naon ieu? Kiranya orang tonton videona. Neta, keur ngarit. Ya Allah Gusti. Beda Bang. Saya keur ngarit. Mana ya Allah, ya Allah geulis-geulis tingali aslina ngarit ya Allah. Aslina ibu. Tuh, Ibu, abi mah yang ngabuktikeun ka dieu buru. Papat ya ieu teh. Nya ibu. Ka dieu papat. Tah Neng tingali. papat namina teh. Kampung Nagrak mah tingali sok calik Neng. Aduh ibu isi. Calik. Tuh tingali Kampung ya Allah. Nagrak. Asli napat itu keur ngarit. Aslina ibu. Iya kan itu. Tuh hanjaka ieu videona rada burem ya. Jadinya teu jelas, kurang jelas gitu nya. Poe sabaraha Neng papat orang kampung Nagrak cenah ari Nagrak teh di mananya? Orang Sunda cenah gitu loh. Judulna gelis-gelis ngarit kade ulah gelis-gelis di wedak hoream nyabak leutak. kali yang ngarit teh. Kali bu. Kakak, pasihan eta Kak bungkusan Kak. Ibu ke mana bu? Bade masihan sedekah Jumat berkah. Eta Masya Allah. bungkusan. 2 jengker Ibu. Di Garut cenah asana teh Asli ieu apa teh. sapoe sabaraha kali eta Papa? Sekali bu. Sekali bu. Sahari teh sakieu. Nya. Boga doma sabaraha hiji? Kos 7 ya Allah. Hari papat asa aneh mah nya ngarit nih geulis kieu. Ya ibu. Kabayang teu tuh tinggal ieu. Ai wiwit Meni ulah atuh. Kan bae atuh ngarit gede meni ulah pedah gelis cenah. teh ka mana? Kadi tuh bu jalan. Ibu geus hampir sajam 2 jam. Papa kadi tah. Tuh. Lumayan Ibu. Alhamdulillah. Aya soto Bu, tah soto kari. Allah ibu. Alhamdulillah Gusti. Ini geus. Ibu sakedik ge nya wiosnya. Ih, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, Eta Gusti, ibunya. Puntennya sakedik oge. Ku geulir Ibu aduh ya Allah papat. Amin amin. Gaduh ka bogoh tuh Papa. Tos dikata acan. Atos bu. Oh Gusti ari saragana ka mana? Apaan murang kalina teh ramana teh pupus. Sana. Sarogena ieu teh. Tos pupus.
tos. Jadi janda ieu teh. Atas siswa itu 1 tahun. Janda ya Allah. Ayeuna murang kalina tos pada 4 tahun. Tuh karesan milih aya nu bade kaneng papat muid teladan. Ibu abi teh Anak ya mah. Ibu abi teh aya bujengannya, aya bujengan keneh tuh bade ngabagi nu kieu kanggo ka uih Jumaatan. Ya tuh ibu aya gaduh murang kali gaduh ikro. Osok murang kali alit. Gaduh iya tapan putar ieu teh tos sakola. Mananya? Tah, ieu ikro hiji dugi ka genep ibu. Mohon eta kanggo mohon doakeun abi sing seueur di rezekina. Amin. Kapal. Amin naik haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta lumayan ibu. Patnya ibu di kantor mamanya. Nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama keneh. Tah eta janten cenah ieu teh neng papat urang nagrak cenah tadi teh. Garut gitu mun teu salah mah nya. Janten cenah mah ieu teh ngarit unga dinten kumargi ternak gitu nya, ternak domba cenah. Aya 7 tah ieu ibuna panginten gitu. Nya ari cek saya mah teu nanaon sih geulis-geulis ngarit oge. Geulis-geulis ngarit, ngaramet, nyawah, ngebon teu nanaon. Eta mah da emang tos jadi cirina orang Sunda anu aya di lembur gitu. Nya emut kapungkur abi ge da orang lembur sami. An pedah abi mah emang tara ngarit. Teu tiasa ngarit, tara ngarit da emang teu aya ingun anu kanggo ngarit gitu. Paling kapungkur oge sepuh teh ayeuna oge sih ngingu eta paling oge hayam, da hayam mah kudu ngarit. Paling eta meser huut ka anu teh kaheleran hari hayam mah. Nah ari ieu mah neng papat mah cenah gaduh domba. Kagungan domba adanya wajar janten ngarit. Gitu. Ya alhamdulillah tuh eta aya keneh wanoja Sunda anu teu gengsian gitu. Cenah mah ari di kampung mah tos biasa cenah saurna mah tah aya orang coba orang aos komen-komenna. Tah ieu cenah nu glowing mo di gria di alun teu aneh biasa aja nu glowing di kebon leuweung sungguh mutiara emas dalam semak-semak cenah kitu. Aduh sia aing amuing Gusti dirungkun aya nu herang jeung ngarit segala rupa deui aduh. Tapi ku aya solehah si teteh papat. Lah tetap semangat jeung sehat cenah kitu. Top Marco top cenah. Aya deui komen sanesna mana nya? Nah ieu. Meni solehah tos jarang ku zaman ayeuna mah istri keras ngarit. Naon istri keras ngarit. Ya Allah, mugi asim kuring ngeurehan calon sapertos kitu. Tah ieu mulai loba-loba nu halu ieu. Pemuda-pemuda nu halu Garut tah ieu mah kan cenah orang Garut. Gusti cenah pami kenging jodoh kos kitu moal disia-siakeun ku abdi mah salam di Sumedang tuhnya kitu. Tah eta tanda-tanda kebesaran Allah teh di kebon aya nu glowing. Nah, da teu aneh cik abdi mah. Seueur di lembur mah. Ngan pedahnya ayeuna mah ku zaman sosmed Facebook. Kaseseueurna dina Facebook mah anu glowing teh dina sosmed gitu. Jai di lembur mah tah ieu kaleresan kapendak ku si ibu anu nuju ngevlog gitu nya nuju sedekah Jumat gitu. Ceneng geulis bageur nurut ka mamah ngabantuan ngarit top Marco top. Subhanallah mugia para wanoja Sunda sing sapertosi teteh anu bieu nya amin. Da istri abi ge keur saeun kitu ge kumargi teu gaduh sasatoan bade naon ngarit kumu ka sawah tandur ge keur saeun da kumargi teu gaduh sawah nya entos janten ibu rumah tangga. Tah kapungkur oge pun biang ge kitu. Buburu nyawah, buburu ngebon gitu. Ari di lembur mah da kitu sami ngan peda abi ieu putrana. Tara ngarit, tara ka kebon, tara ka sawah. Duh, hampura mah. Sok eta oge sok ngabantosan baheula mah sok ngebon, sok abi sok bagian ngariweuhkeun di kebon. Ya ari orang kata mah seueur ka isin padahal di kampung mah nu geulis teh
nu miskin nu beunghar sami bekerja keras nu penting mah halal tah eta. Duh euy cenah lamun jadi pamajikan urang mah jangankan titah ngarit megang arit oge dilarang ku urang maneh mah. Paling titah megang panci jeung osengan titah masak ku urang mah. Nyapan ieu mah kaleresan sa eta carogena tos ngantunkeun gitu Mang Leonar gitu. Geulis teh geus ngorang sekolah mah eta tinggal ibuna. Atuh teu nanaon ibuna oge si Dadang Muslim mah. Kena molor Dadang si Dadang udah kitu wae Komena tuh lah eta. Isti abeg sarua geulis keur parawana sarua sok ngarit tapi da balaman tadi video. Aduh. Aduh, tadi sok salianti nonton videona tuh sok rame macan komentar orang Sunda mah geuning sok bari aya rada nanti rada sok resep heureuy itu ya geuninganan. Ngiring bingang nguping ngobrolna nu sakitu saropana sing sarehat sadayana tah ai pamitina logatna mah ieu teh siga nama ti Priangan daerah Priangan Timur Nagrak teh mun teu lepat mah di Garut kitu mun teu lepat mah kitunya. Tapi dah seueur ketang nami lembur Nagrak teh di Sunda mah nya. Cenah kop dangukeun parawan zaman kiwari lain ngabantu kolot ieu mah malah tiktokan. Nya teu nanaon tiktokan bari ngareut oge teu nanaon sih. Tah eta rupina mung sakitu wae reaction ti abdi nya dina episode Sunda Viral video geulis-geulis tukang ngarit teu nanaon ngarit oge. Bade ngarit bade ngaram ai di lembur makan ai seueur ti pokona mah naon pakasaban di lembur mah seueur kitu nya. Teu istri teu pamageut teu geulis teu anu geulis anu biasa sami wae lah. Yang penting mah orang teh ikhtiar kasab ikhtiar anu halal anu barokah gitu rupina. Mungkin namung sakitu bae dina kasempatan anu ayeuna hatur nuhun parantos tiasa parantos kersa nongton. Sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.